Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Nuhun Abah, salaresna abdi teh sono ka Abah. Da paniatan abdi teh sareng Kang Darman. Anu dijugjug teh Abah, nu utami teh kajebulan. Kang lalakon anu salengkep nama. Kieu Abah. Bari barabat nyaritakeun lalakon. Ditetek teh nu kaliwat, di Bandungan oge ku Abah Anang anu unggut-unggutan. Malah Pak RT ogenan ilu ku mecerek sagala. Sabot ngabandungan ceritaan Oci. Abah Anang aya rasa kagagas ku caritaan incuna. Kitu deui Pak RT. Ngahlas ngadenget caritaan Oci anu ngalalakonkeun lalampahanana. Tika rasa harita teh dina bibir mata Pak RT anu ngembang terus disusut ku juru bajuna. Pok Pak RT teh nyarita. Den Nyai sing sabar gelis. Baru kitu. Tapi Bapak muji naja Nyai awak awewe ge bisa sabar dina ngajalankeunana. Kitu pok-pokeun Pak RT bari neuteup ka Oci jeung ka Darman. Trilapok Oci teh mungkat caritanan. Tah kitu lalakon abdi teh Abah. Pamit aya Kang Darman mah, duka kumaha nasib abdi teh. Jigana teh kudu perlaya tak ku eta garong. Oh jadi kitu nya hidap teh geulis. Bagja nuhun Abah teh ngarasa bunga ku ayana hidap salamet tug nepikeun ka tepung jeung Abah. Ieu teh sagala rupa kajadian teh anging pangersamantena. Urang mah ngandar mah ngalakonan wungkul. Tah ayeuna samemeh Abah nyaritakeun lalakon Abah tug nepikeun ka ieu tempat. Kumaha lalakon hidap teh ujang? Ceuk Abah Anang bari ngareret harita teh ka Darman. Sumuhun Abah mangga. Da abdi ogenan salaresna mah panasaran tah. Hoyong nguping cariosan Abah dugikeun ka patepangna sareng abdi di dieu lalakonna teh kumaha. Tapi sateu acana mangga lalakon abdi bade dicarioskeun ka Abah. Tikawit menakan pun bapa tadi huma anu tos perlaya. Kieu cariosna mah Abah. Cek Darman harita teh. Barabat Darman ogenan nyaritakeun lalakonna. Timimiti manehanana miang ka huma. Nepungan anu jadi bapakna. Tug manggihan layon anu geus ditandasa ku jalma nu biadab. Nya sanggeus kitu Darman teh aprak-aprakan jeung Idon. Maluruh nu jadi adina oge indungna. Sugan jeung sugan we bisa panggih di mana ayana. Nya dina mangsa neangan Oci tug nepikeun ka papanggihna Oci di leuweung anu keur dipegat ku begal. Kabeh dicaritakeun ka Abah Anang. Sanggeus kitu pok Darman teh mungkas caritana. Tak kitu Abah, lalakon abdi teh anu aprak-aprakan, mapai-mapai lemur, anu tanpa arah teh, anu dipimaksad hoyong tepang oge penak teh, sareng Maiwin oge Oci. Mung alhamdulillah Oci mah tos kapenak. Namung Maiwin mah teu acan, duka kumaha nasibna, duka jumeneng keneh. Duka tos perlaya tah sami sareng Bapa Wikanta. Kitu cenah cek Darman bari luk tungkul manehna teh. Ingat ka indungna. Nya sanggeus Darman beres nyaritana pok Abah Anang teh nyarita. Nya kasih sing sabar wae lan tawaka sagalana meureun ieu teh geus jadi titis tulis ti ajali. Geus jadi kudrot keur kahirupan urang. Nya mudah-mudahan aya hikmahna tina naon anu geus karanapan jeung kajadian. Tak kitu ujang. Dasar garong gelo. Lamun seug teu kabur ku aing dipodaran eta gorombolan teh. Oh berarti bener pisan. Eta garong anu tiluan teh anu nyegat ka incu aing ngarasa teu bebeunangan terus ngabega. Nya eta ka indung bapa angkat si Nyai anu tas magelaran di Pananjung. Dasar makhluk geus karaksukan ku iblis.
Kan hiji waktu pasti papanggih jeung aing. Ditungguan ku aing masih gaper. Nampo Abah Anang ngahulang kitu. Pok Darman teu nyarita. Keke Abah, upami manini sehat, syukur upami sehat mah. Malihan mah upami tependak di lembur sareng Abah, nya kitu. Darman sareng Oci teh bade kajebulan, maksad nempangan Abah, bade nyarioskeun naon anu tos kajantenan di lembur Campaka. Uja, sababaraha bulan ka tukang, Abah ge boga carita ieu teh. Tug nepikeun ka Abah bisa panggih jeung hidup di patempatan. Kieu carita nama uja. Barabat Abah Anang ogenan nyaritakeun ti mimiti-miang ti lembur jebulan di tetek teh nu kaliwat. Sanggeus ngarasa beres pok Abah Anang teh mungkas caritanan. Tah kitu ja. Malahan mah Abah teh geus kungsi ngadatangan ke tempat panyumputanana gegedug garong cea. Tapi geus eueuh di dinya, da lamun aya mah geus tangtu di podaran tah si gaper teh. Kitu cek Abah Anang, paroman, jiga anu nafsu pisan, dina nyaritakeun musuhna anu ngaran Gaper. Sabot keur ngagua riwayatna masing-masing. Antara Abah Anang, Oci jeung Darman. Kaselang harita teh kubu RT ngasongkeun dahareun ka hareupeun Abah Anang sabatur-batur. Pok Bu RT teh nyarita. Sok mending antar uang heula ieu. Abah Aden hawatos teuing teh sigeulis. Supados merna oge tumanina engket ngaguara lakona deui. Kitu cenah cek Bu RT. Bari sok-sok nundaan dahareun. Aduh, teuing jang RT. Abah mah jadi teu enak ieu teh ieu. Kalah ka ngaririweuh ka pribumi. Meureun kieu anu disebut semah teh. Lain tamu. Ngahesekeun nu di imah. Anu teu hir teu walahir. Teu beja-beja acan baris kata tamuan ku Abah antukna. Si Nyai teh jadi kaprak-keprak sagala di pawon. Teu janten sawios Abah. Memang sakedahna upami aya semah oge tamu mah kedah dihormat. Namun hapunten nu kasuhun Abah oge sadayana. Sakieu kamampuhan sim kuring da maklum di pakampungan mah geuningan teh anu aneh. Mung sakitu kaayaan, mangga ayeuna mah sok urang ngariung heula lah, engke urang teraskeun deui tah cariosanana. Kitu ceuk Pak RT. Nitah dalahar ka sararea. Nya samemeh nuluykeun caritaanan Abah Anang sabatur-batur narima kana panghayapna Pak RT. Oge karunya ka Bu RT anu geus sasadiaan kaprak-keprak di pawon. Sok atuh ujang. Tarimakeun ieu teh susugu. Ieu teh geus rezeki urang meureunan ti nu makawasa ngaliwatan jang RT. Nuhun kana kasayanana mudah-mudahan sing janten barokah ka sadayana ieu teh ye. Amin Abah, mangga sumuhun sok. Geura ujang, kasep. Sok mangga kadinya. Wayahna we teh rencang tah. Kitu ceuk Pak RT. Mangga Pak RT hatur nuhun. Bingah nu aya. Don, ulah kalah nyarana di dinya bae atuh ka dieu. Sok buru urang ngariung. Urang nampi kana kakasihna Pak RT. Sok ka dieu. Sok-sok Kang. Sing jongjon wae. Keunda kuring oge nanti ka mana-mana ieu. Malahan mah kuring teh milu bungah ya Kakang Darman. Pedah tos papanggih sareng Abah. Kitu cek Idon. Sabot Idon nyarita kitu Abah Anang merhatikeun ka Idon. Trilapok nyarita. Ujang. Kapopohokeun ku Abah bener. Nah saha eta teh jeung urang mana? Oge papanggih di mana teh Ujang? Sok ajakan ka dieu atuh. Ulah kalah ka di juru wae. Jika hayam panyambungan meni di juru, sok ka dieu. Punten atuh Abah. Depangkeun abdi teh Idon, rencangan amangna Kang Darman sami ti Campaka.
Oh, kucan teh. Yang idon. Oh, hade ngaran teh idon tah. Nya sok ka dieu lah. Urang ngariung di dieu narimakeun susuguh ti jang RT. Kitu cenah harita cek abah anak. Sanggeus kitu mah idon teh terus ngadeuketan ka Darman. Nya sanggeus kitu mah sararea teh dahar balake ceraka. Malah Bu RT oge milu ngariung di dinya. Karasa dina waktu eta dahar teh asa nikmat. Teuing perbawa aya semah, teuing perbawa memang geus lapar. Tapi kitu anu karasa ku Bu RT jeung ku Pak RT dina waktu eta. Sareng senada lahar terus sararea teh ngabaheuhai. Sanggeus radarine po Pak RT teh ngamimitian nyarita. Aduh, dasarnya ieu mah tos katereuhan ti ramana tah. Keur kayaan kasep teh. Kanuraganana teh tos cekap panginten. Kitu pokna Pak RT. Mepeuskeun kayaan harita. Anu keur ngabaraheuhai tas balake ceraka. Wah, teu kenging kitu, Pak. Janten ararisin kieu abi mah ye. Sami wae sareng Bapak abi mah. Pada tuang sangu. Teu aya bentenna, Pak. Kitu cenah cek Darman. Nya sanggeus kitu mah Abah Anang, Darman, Oci, Idon oge dihaminan ku Pak RT. Terus uplek ngobrol ngaler ngidul. Malah Abah Anang ogena nanya ka Pak RT. Ti mimiti kayan lemur anu memang keur harengheng teu aman nepikeun ka masalah tatanen jeung hasil tani di eta lembur. Kabeh uplek ceritanya antara Abah Anang jeung Pak RT kitu deui Darman jeung Oci. Ari ku dibawa ngobrol mati karasa wanci tegesnya deka peuting. Nya sanggeus kitu po Pak RT teh nyarita ka semahna. Hapunten itu teh Abah oge ujang nyai wirehna tos kaayaan wengi geuning teh karaos ari ku ngawadul mah nya. Nyarios ngaler ngidul Bapa ona aman ieu. Teu uih ti mana-mana, aya wae tah sadidinten teh. Makana asa betah ngadangu lalakon Abah teh. Tapi nya kitu. Si Ujang jeung si Nyai Komo uih lalampahan tebi. Ayeuna mah geura istirahat bae. Tuh, kamar mah aya. Mangga geura leleson. Oge Abah tos disaogikeun kamar ogenan. Mangga kantun leleson wae. Kitu cek Pak RT bari ret ka Abah Anang oge ka Darman sabatur-batur. Nya hatur nuhun jang RT. Jadi kana sagalana itu ngariweuhkeun Abah teh nya. Teu pisan-pisan Abah. Henteu malihan mah bingah abi teh ye. Katatamuan ku Abah sakulawargi teh. Kitu cenah cek Pak RT. Sabot kitu pok Darman teh nyarita ka Idon. Don, maneh mah urang jeung uing sarenanya di rohangan hareup. Enak jiga nanti ya, supaya rada tiis asa bajeng yang kieu geuning hawa teh. Oh gitu, siap lah. Ari keur kuring mah sing diburuan ogenan bisa lah sare. Anu penting mah ulah jauh we jeung Kang Darman. Kitu cek Idon harita teh ngabanyolan ka Darman. Ah nata teh ulah kitu Don. Teu bisa lamun salawasna maneh teu nutur-nutur uing. Emang lamun uing abus ka WC maneh arek milu. Ah, atulah kanu kitu atuh Kang. Mung teuing ari kudu nutur-nutur ka WC mah. Aya wae. Kitu cenah harita teh cek Darman. Ari Abah Anang ngan ukur mesem nempo paguneman antara Darman jeung Idon teh. Nyai gelis, bari di obona di kamar ibunya. Yap hawatos. Hayu, tos wengi ieu geura istirahat, capek panginten. Kitu cenah cek Bu RT ngahayap harita teh ka Oci anu memang katempona bangun lungse pisan. Nya sanggeus kitu mah Oci teh terus ngaleos nuturkeun Bu RT asup ka enggona arek milu reureuh dina peuting eta. Nya sanggeus kitu mah Abah Anang ogenan ngareureuhkeun kacapena milu ngarereb di imahna Pak RT. Ari Darman sabot keur gogoleran kitu teh pok ngagrentes dina hatena. Ieu hawa asa beda-beda teuing. Jiga aya nu nyaram sare ka aing teh. Buah-buah bakal aya kajadian naonnya dina peuting ieu ye. Kitu cenah cek grentes hate Darman. Bari kiceup melongkeun lelangi tepas. Sasadaan peuting harita reang di sarada, jangkrik ngikrik cari cangkas di sarada dina tangkal nangka.
manuk cucu rame patemalan katambah sesengkug mani ibur diluhureun tatangkalan sabudeureun eta lembur sakapeung cungungung kadenge anjing babaung mepeuskeun simpena peuting. Sabot Darman keur gogoleran kitu disebut hudang da peureum disebut peureum da inget keneh malahan Madarman teh keur babacaan sameme ngalaksanakeun sarena teu lila kadenge harita teh aya sora anu ngaharewos kana Ceri Darman. Anaki dengekeun ulah sareti berapa peje penting ayeuna bakal aya kejadian anu teu disangka-sangka. Kitu cenah cek eta sora. Barang diinget-inget kana eta sora gebeg Darman teh ngarenjag kurinjal hudang tina sarena. Terus diuk leungeunna si Dakep. Terila narik napas panjang sanggeus musirkeun kakuatanana pok Darman ngagerentes dina hatena. Eyang, bener eta teh sora Eyang. Naha naon anu bakal kajantenan Eyang? Kitu pok-pokanana Darman. Teu lajung nangtung juru turun kaburuan. Terus panonna neuteup ka hareup ngawaskeun bisi aya jalma di hareupeun imah Pak RT. Ari Darman sabot nangtung di buruan, panonna mah teu boleh ngawaskeun ka sabudeureun eta tempat. Harita dibarengan ku kekuatan batin anu teu kapimilih ku batur. Nyaeta hiji ajian sangkala bolong bisa nempon ajan sakumaha poekna jeung sakumaha jauhna. Sabot keur ngajajanteng kitu Darman teh diburuan jol juralit cre disagigireun Darman teh anu ngabedega pok eta nu anyar datang teh nyarita bari jeung harewos ka Darman. Ujang kade ulah gagabah lamun seujang hareupan si Gaper abah teh boga pirasat ye yen dina peuting ayeuna teh bakal kadatangan ku jalma-jalma leuwih ti 10. Kitu cenah cek eta sora. Gebeg teh Darman ngarenjag. Si horeng anu datang teh nyampeurkeun ngaharewos ka manehna nyaeta Abah Ana. Oh Abah, manawi teh saha abdi meuni reuwas? Naha Abah teh kulem? Cek Darman harita teh bari ngareret ka Abah Ana. Abah ngadenge aya pirasat Ujang anu kurang hade dina peuting ieu ye. Oh kitu bah. Abdi mah asa hareudang kieu teh ya, teu tiasa meremkeun panon. Engko raraosan teh asa bararenten deui. Pantesan ieu hawa teh mani panas pisan tuh dah. Kitu cek Darman. Teu ngabejakeun yen manehna teh anu ngabejaan ku hiji sora anu geus napel kana cerina. Nyaeta anu kasebut Eyang Surawaja. Samemeh eta mangkeluk asup ka jero lemur, urang jegal wae jah ka sisi lemur belah kulon. Abah ka sisi lembur belah wetan keun jang idon ngajaga si Nyai di dieu ye. Kitu cenah cek Bah Ana nyarita ka Darma. Mangga tuh Abah upami kitu mah abdi bari ngagudakeun heula si idon kumaha ari Pak RT gudakeun atanapi teu kenging bah. Tapi kade ulah dugikeun ka si Nyai sareng Bu RT kagaruwahkeun. Gampang Ujang soal jang RT mah nya kade bisi mantak jadi riweuh. Maklum ari awewe mah geuning sok loba kareuwas. Keun urusan jang RT mah ku Abah anu ngagudakeunana. Sok we ka ditu jang idon harewosan pepeujeuh panglalingakeun di imah kitu. Nya sanggeus kitu mah Darman teh terus ngaloyong ngadeuketan ka idon. Kitu deui Abah Anang terus ngadeuketan ka kamar Pak RT. Punten itu jang RT. Kitu cek Bah Ana. Ngarasa nu gaguyah-guyah kulisik Pak RT teh ngulisik. Terus cengkat red harita teh ka Abah Ana. Aya naon ieu teh Abah? Sapertos anu penting. Ulah tarik-tarik teuing nyaritana bisi ngagaruwahkeun. Sok kaluar ye. Urang badami. Kitu cenah cek Abah Ana. Ngadenge Abah Ana nyarita kitu Pak RT rada reuwas. Terus wae manehna teh ngoloyong kaluar. Harita diburuan ka sampak teh idon geus aya. Malah Darman oge keur ngajantem. Pok Darman teh nyarita.
Don daguan di dieu jeung Pak RT nya pokona ulah ka mana-mana pangjagakeun si Nyai tah jeung Pak RT uing arek nyegatan garong tah jeung si Abah cacap nyarita kitu Pok Idon teh nanya ka Darman. Aduh, iraha di mana garongna Kang? Hush, ulah tarik teuing atuh nyaritana bisi si Nyai hudang tah pokona turutkeun omongan uing. Nya sanggeus nyarita kitu Idon ngarti naon anu bieu disebutkeun ku Darman. Tah Pak RT, pepeujeuh ulah ninggalkeun ieu imah samemeh kuring jeung incu kuring datang deui ka imah jang RT. Sabab peuting ieu karasa ku Abah bakal aya hal anu teu dipiharep khususna ka ieu lembur. Tah ku sabab kitu Abah jeung incu kuring teh arek megatan ditungtung lemur supaya teu ngabahayakeun ka warga anu keur sarare tibra. Kitu Abah. Alah teuing, sumuhun atuh pami kitu mah Abah. Kadewe sing atos-atos. Mohon atuh Bah, kade Bah. Nitip ta Kang Darman. Kitu cenah harita teh cek Idon, mang melangkeun oge ka Darman. Nya sanggeus ngarasa cukup papatah manjing badami. Pak RT jeung Idon teh terus ngoloyong deui asup ka teras imah. Ari Abah Anang sakumaha geus dibadamikeun. Terus taki-taki keur ninggalkeun eta patempatan. Sanggeus riki ceupan. Curalit les. Duanana sakolepat geus eueuh ti eta patempatan. Bareng jeung kitu Pok Pak RT teh ngagarentes dina hatena. Bener-benernya incu jeung Abahna teh lain jalma atah-atah sakilat geus eueuh tina panenjo aing. Bener-bener percaya tah kana naon nu tadi diobrolkeun. Teu nyangka eta Jang Darman ajan ngora keneh ogenan pangartina geus ngilas tah tina pangdeuleu aing. Kitu cenah cek Pak RT. Terus ngareret harita ka Idon, Pok nyarita. Ari Jang Idon lami babarengan jeung Jang Darman. Teu nyangka Bapak mah saktinya. Kitu pok-pokeunana Pak RT bari jeung gogodeg. Sasarengan malami Pak. Mung anjeunna mah lami masantren, janten langki di lembur. Kitu teh manawi. Oh pantesan atuh Jang Darman teh budak nyantri nya teu sombong jeung adigung. Sumawona angku asa aing uyah kidul. Pan kalolobaana mah jalma teh lamun geus boga pangarti jeung boga ilmu jeung pangabisan nu sejena sok poporongos. Tara ieu neuleuh ku sabelah mata oge. Asa aing sakti we asa aing pinter. Kadituna teh jadi takabur gede hulu kumaha dewek wae anu penting geunah ceuk sorangan eta teh. Kitu cenah cek Pak RT. Alhamdulillah Pak. Kang Darman mah sakaimut abdi bager tara pernah sesenghor komo dugikeun ka sombong sareng adigung mah. Asa teu kantos margi pasipatanana abdi terang tah sadidintena. Kitu cenah cek Idon negaskeun kana caritaan Pak RT. Cag urang teuneun heula kayan Idon jeung Pak RT. Kitu deui Abah Anang jeung Darman anu keur ngajugjug ka sisi lembur. Ayeuna urang caritakeun di hiji leuweung. Harita teh aya sabaraha jalma anu keur ngayakeun babadamian. Ari kayan eta leuweung teh teu jauh ti lembur anu dipake panganjrekan ku Abah Anang jeung incuna. Sora-sora sato leuweung kadenge dina mangsana peuting. Maung tinggal laur bagong ting salegrok jiga-jiga nu ngabejaan yen dina peuting ayeuna bakal aya kejadian anu ngabalukarkeun nyawa jalma perlaya. Manuk sesengkug harita teh patemalan kitu deui manuk koreak pating kareak disarada di sabuleureun eta leuweung. Terila kadenge sora babaungna anjing leuweung mepeuskeun kaayaan peuting harita. Ditema deui ku sora anjing anu aya di tengah lembur anu ngagogog teu eureun-eureun nyirikeun yen bakal aya nu datang ka jero lembur. Harita hiliwirna angin peuting teu jadi panghalang, belebegna wanci peuting. Hiji ciri pikeun ngalaksanakeun pamaksudanana eta komplotan. Jeung moal jadi hahalang keur ngaranjah ka eta lembur. Jajadu garong anu geus kawentar sahao kadua gaplok, bari jeung sentak senghor, lir gelap saleser teh, mantak maluringkak kana bulu punduk. Terila anu jadi jajadu garong teh, Pok nyarita ka anak buahna. Dengarkan siapa kau lama? Kau jajah berisia? Hahaha, pokoknya lila penting iya, ayeuna aing rek papatah.
Kitu cen. Horeng teh teh gaper jajadu garong. Anu keur babadamian di eta leuweung. Dengekeun ku sia, dengekeun. Geus aya lama, da kudu mamake kana kulo anjing. Pecen kali itu. Anu penting, bana kaya anu aya di lembur ya. Baban, ulaskan. Lamun aya nu coba-coba ngalawan, podaran ulah loba teuing omong. Kaharti ku sia, haid. Imahna duruk, jieun api ungun, belum jalma-jalma anu aya dina jero imahna, ulah disesakeun pokona mah. Haid. Kaharti ku sia, ha? Kaharti? Karcos guru, karcos pisan. Kitu cenah cek anak buahna anu ngaran si Birong. Sia Birong tah, kudu ngasruk kaya lembur, burak-balik ku sia. Hayang nyaho ai, naha aya anu wedok atawa eueuh di lembur teh. Ai ngahaja, hayang mancing-mancing sugan jeung sugan di lembur teh. Aya nu diteangan ku ai. Khusus nama aing hayang papangeh jeung jelema-jelema anu sok ngahalangan kasariata. Satiap sia arek ngayakeun pagawean di hiji lembur. Bari jeung aing panasaran hayang nyaho oge panggih jeung jelemana anu geus modaran ka anak aing anu ngaran si Patmi. Cacap nyarita kitu curingkang cereng curalitles. Si Birong jeung sabalad-balad teh geus eueuh katutupan ku blebegna peuting. Katamah hieumna tatangkalan anu aya di sabeureun eta leuweung. Sanggeus anak buahna areueuh, gaper ogenan celengles nembus kana blebegna peuting anu dituju teh sisi kulon. Sanggeus aya di sisi belah kulon, reg gaper teh ngaraneg heula ngawaskeun bisi aya nu rek ngahalang-halang kana pamaksudanana. Rasakeun sia, ku aing dibulak-balik ieu lembur. Syukur-syukur lamun seuk aya nu datang ti wilayatna si Anang dibabad ku aing macan tumpur rudes mah. Aing geus garetek ya. Hayang mateni ta ka kulawargana si Anang. Yoh aing si gaper anu bakal mere balitungan ka kulawarga si Anang. Kitu cenah cek gaper. Sabot keur ngajanteng kitu katempo ku gaper anu kakolebatan hiji cahya bodas. Gancang nalir kilat. Kolepat cre. Terila gaper teh ngagerentes dina hatena. Waluh. Nah naon itu kekelepatan warna bodas ha? Kurang ajar haid. Siga-siga hasip rokok kek. Asa pilaku tukang longeng bari udud mah. Hasip natepikeun ka dieu mah. Wah, pibahayaeun ieu mah ieu. Haid. Kitu cenah cek gaper. Bari nyidik-nyidik kana eta cahaya anu kakolepatan teh. Beuki lila asa beuki deukeut eta cahaya teh. Horeng si mana horeng anu kakolepatan teh. Anu katempo ku panon gaper teh nyaeta awak Darman. Saking cepet-cepetna Darman luncatan nepikeun ka katempo ku gaper mah hiji cahaya warna bodas. Po gaper teh ngagerentes dina hatena. Waduh, geuning nuju ka belah dia si cahaya teh. Ke. Tiga hiji dadegan jalma. Wah, aing kudu taki-taki. Bawa si Anang ya. Kayak kemah bener. Anu dicaritakeun ku si Japran. Anu ngahalang-halang kana pamaksudan teh. Iwal ti si Anang anu ngieun pucuk tingirang ka aing teh. Di sanghareupan saku aing mah Anang. Moal disesakeun deui. Cacap nyarita kitu juralit sakilat awak Darman teh geus ngabedega di hareupeun gaper. Pok gaper teh nyarita bari jeung awakna mundur taki-taki bisi eta nu ngabedega teh langsung ngayakeun tindakan ka manehanana. Hah? Gisilah? Saha anjeun teh ha? Kitu pokna teh. Terila Darman teh ngajawab. Kuring anu sakuduna nanya ka anjeun sia. Arek naon?
Anjeun tengah peuting bari jeung mau poek. Aya dieu patempatan. Arek babadognya kalemur sia teh. Ngadengi Darma nyarita kitu pok gaper teu nyentah. Poh, galos ya. Galos ya teh. Hahait. Ditanya kalah kemolik nanya. Sia teh budak saha, ha? Peting-peting ulin kaleweng. Hait. Nate sion sia teh. Kumaha lamun aya nu nyulik? Hait. Jong sia. Geura balik. Bisi indung bapak sia neneangan. Hait. Kitu pok-pokan anak gaper nganggap budak satepa ka Darman. Pok Darman teu nyarita.